Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaceletuh kacimalingping ngalah salam daun tales kahiji tunuh kadua peuting itu ciri yang ngajawab salamna leuleus ya ceples belenyen belek-belek ke kot bien-bien jika ibu-ibu urang setoran cuk ibu-ibu nah kauing urang sakali deui siap kompakeun siap kompakeun siap Mandalika Bojong Kokosan ngalah salam di kaitan lamun segaku cinta karena muludan yuk nuka dua kalina ngajawab salam urang tarikan yuk atau gitu telatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa digantelan keripik lantak. Alhamdulillah nuka dua kali nama ngajawab salam teh kabeh kompak kitu ge menang maksa bari saeutik rada nyentak. Insyaallah nu ngucapkeun jeung nu ngajawab sabab nu maha kawasa mah moal rek nya-nyakeun kana pagawean umat. Dina kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, wasiat baginda Rasul, ya Ali ibda malakita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu 20 hasanatan. He Ali, dimana anjeun aprok jeung dulur sakasur kompak, dulur sakas salem sainsing saguber jeung dulur nu geus aya di alam kubur ibda bisalam kawitan mimitian kulapad salam. Di mana manusia aprok jeung dulur mimitina kulapad salam maka Allah nuliskeun 20 kaalusan. Keur nu ngajawab sadayana ya kabeh nu ngariung di dieu yaktubullahu 20 hasanatan 40 hasanatan 40 kaalusan. Dua kali ngajawab jadi 80 sing jadi cukang sing jadi jalan hiji di hampura dosa, kedua hasil cita-cita, katiluna balik ti dieu urang menang berek ilmu manfaat dunia jeung akhir, amin ya robbal. Ikan sepat ikan gabus menangalah ti celetuh lebih cepat lebih bagus panon bisi kaburu tunu sabab kaciri cileukna bisikeun aku nandata yunan ditunun dut bisik datang dulurna dah daro yudah dirudah dir nu paling paur mah lah laya yulah liu ngalah lay ngalah laya
bisingel sebab dimana ngecelak mawah cilaka apa nu jadi parentul ieu teh nu sakecelak eta Pak bener teh Pak nu sakecelak Pak mata kudu power kudu saeutik teh sabab kabeurian mah tara kudu gede tapi kabeurian sok kudu leutik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dzatihi wa fi'lihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Maknane wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati thalathun al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma ash-shuhada. Wa qala aydha ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama urang bebarengan muji syukur ka hadrah Allah subhanahu wa ta'ala. Daya kalimat nu paling tepat, kalimah nu paling indah, daya bahasan lagu utang melintang tika jabi urang sami nyanggakeun hakikatna puji ka Maha Suci, hakikatna puja ka Maha Kawasa dumasa hadiring lain anu kuring haleuang lain anu urang hadiring gaguan anu maha uning haleuang gaguan anu maha unang galing dina puji anu matrina hati nyambung lir ka dieu kasudi urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci tur haleungna puji anu jadan pangias ning rasa nyambung lir ka dieu campa ka urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Dumasar kalayan irudah mantena alhamdulillah takdir teu bisa dipungkirkan teu bisa tulis geus diajali kiwari wanci anu utami ayeuna bangsa anu utama urang sadana tiasa riung mumpulung hempak berbayangsa alhamdulillah. Teka selip-selip dina hati, teka selap-selap dina dada, sholawat rauh salam Allah ay makruhan dita'zim sapapos nama masing bayang agulengkang masing ngocor ngagulengkor dikocorkan dikajarkan diaurkan ditampuk patokan dijulit asapan ditangkup baskomkan kana jantan mata holang na'ala. Nabi terpuji Rasul pinunjul Habibana Karim Kangjeng Nabi Muhammad. Malah-malah muga-muga sing parat dugi ka urang sadayana selaku umatna. Muga-muga urang sadayana masing kateteran kabulateran kasimeuhan kabasuhan kaimratan kawalateran karau kafangku kakalek kasangkeh kapayungan katang tayungan yakni menangkeun syafaatul uzma Kangjeng Nabi di poe kiamah. Amin ya rabbal. Kersana al mukarram wal muhtaram para alimil ulama guru-guru tuan guru maha guru anu sarua pada hadir jero ieu majlis taklim luar ieu majlis taklim jero ieu kampung luar ieu kampung nu dipihormat moga-moga doakeun dina waktu anu mulia ieu para guru tuan guru kabeh sing ditararambah panjang umurna tararambah barokah ilmuna. Moga-moga urang sadana selaku murid-muridna engke sing tiasa sing kabawa ku araranjeunna yakni ngengenkeun syafaatna. Kapayunan oge kersana akhinal kira muratibul auqah nu dipihormat kersana Bapak Kepala Desa aparatur pemerintah RT RW sipil koramil di Bapak Polres aya oge kersana kasepuhan pangarsa ayahanda guru tercinta
pangarsa aya alhamdulillah anjeunna ka Sukabumi dongkap ka dieu matak jauh uing oge ka dieu teh jauh Pak ngan syarat we berenang kuring ka dieu mah ti ditu jauh-jauh ge da uing mah rek mawaam amanat mang euy nah jeung kana amplop teh jig-jigan uing ka dieu teh dek nyokot amanah sabab dina sababaraha bulan ka tukang wayahna cenah Jang Lutfi anjeun kudu hadir ka dieu alhamdulillah nepi ka samobil Pak ka ditu teh dipikir-pikir asana mah teh hutang teu boga ya teh nah nu nagih samobil si horeng teh alhamdulillah geuninganan ti belahan-belahan kulon bisa silaturahmi ieu indahna teh alhamdulillah bukti nyata Al-Qur'an natrat Allah tarasulaya yakin ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum nu mahalna teh silaturah alhamdulillah jamaah panitia nu dipihormat kabeh nu hadir nu di juru nu di nu poek nu di nu caang nu nyangegeng nu nyangkere nu esod-esodan nu standar hiji standar dua nu cepih-cepih yang balik deui kabeh oge teh hilaf punten ieu bahasana rada lemes saeutik nya maklum rada urang wetan kuring mah urang Bandung Barat keneh teu nanya ge jadi hampura ieu teh rada lembut-lembut kasar gitu pan ngeunah leuh nu kitu teh ngeunahnya laun tarik ngeunahnya ibu-ibu ngeunah di laun tarik lin nah cenah jadi lalaunan tarik seni pan jadi ulah hayang disarwakeun da moal bisa sarua ya sim kuring ti ditu ka dieu bahasana hampura rada goda-goda gado-gado mata kampuranya kasepnya ya teh grup hadroh naon ya teh Al-Miftah grup hadroh Al-Miftah nu dipihormat pada dipoto heula sok cisel atuh Kang nah hiji di sarang hehe nah gitu lain naon pas kamari dipoto keur calangap Kang dikieu salah na uing dikirim ke panitia dijieun banner nah catanya teh asa cangkel paham pas ditempotin na banner calangap we kasih mata kain macis heula asa tiki aduh aing hargailah pengorbanan orang lain betul oge teh hilap ya tukang son dipihormat tuh geunaheun ya sonanya gak sing asup surga itu tukang sona jeung panggung-panggungna kayak asup surga moal ripuh Kang di akhirat mah moal anu ripuh Kang naon sababna waktu panen ayeuna di dunia tempat karipuhan mah leres wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i di dunia dibere kamelang dibere karipuh dibere kasusah teh di dunia kitu teh lamun manusia anu loba kahayang teu syukur kanu mere pasti bakal dirunggung ku kabingung dirunggung ku pasusah diudag-udag ku kahayang teh semplek dijak semplak reupekeun pusat bahan dari sukan teh sore alhamdulillah jung atuh nangtung perang dene kitu sabrap tanipun ngadi ka kawat daling lisan makaten pangedikeun memperingati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ayat tulisan tuh menang panitia sholawat awalna oge sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab masih terkasih mak ya teh talak-talak sugan teh dalang teh bener jangkung padang kasep bodas padahal datang teh leutik hideu
kenai ya Pak, kenai jamaah kidalang letik baik, ken bae letik awakna, ken bae letik ibu, ken bae kidalang mah awakna letik, nu penting gede kan tanya kanya gue kan wae kaceplosan mah kan wae eta mah ampurannya kaceplosannya ampura anu banyak awak nanya gede kan tinggal ieu ieu urang membahas seputar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di mana urang ngadenge kalimat Muhammad diucapkeun maka urang kudu neruskeun sallallahu. Buka kitab dina kitab Ni'matul Kubro karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, riwayatna wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Aisyah istri solehah, istri tercinta keur aya di imah Sayyidah Aisyah ngecosan, apal ngecosan keur ngajahit atuh ngan ngajahit na make jarum, acuk Nabi, baju Nabi dikecosan bajuna parandene kitu geleduk jaguris sinauran gantar patar binataran kalaputan santana saprap tanepun poek lampuna iya lampuna ngadadak parem rep, lampuna parem atau otomatis jarum letik lampu parem jadi poek, kira-kira babari kapenak apa hese kapenak? Pasti hese ka nak eta pasti hese ka turungtung diajak gelau mah. Sayyidah Aisyah langsung bergetar, ia ngagambarkan istri solehah, cirina istri solehah tah diawali heula we ku eta riwayatna, di mana seorang istri poe Jumaah cing urang akurkeun di dieu salakina di masjid beres Jumatan bojo atanapi pamajikan di imah kadaharan can asak nyaba can dangdan, kira-kira ibu-ibu di dieu sok ngagalah teralah sia palang siang salaki aing bakal datang. Oh sok aya kitu tilo ajak pamajikan anak eta bari kieu sedih, ya Allah ampunilah dosaku karena aku ini belum beres masak, ya Allah aku belum mandi, ya Allah. Sayyidah Aisyah mah keur ngecosan acuk Rasul can beres lampuna parem jarumna ngajol murah, langsung bergetar berdosa, aku ini berdosa. Parandene kitu Kangjeng dongkap, Nabi dongkap ke ketrok kana pantona. Assalamualaikum. Keula. Ya mah. Keur nyaritakeun riwayat ya mah. Lain di dia. Pas langsung istri solehah jung nangtung pamajikan nu solehah mukakeun koncingna dicetrekan terus di badal pantona lalaunan panwa babuhu wa kusenuhu min kayuin albasyatin fahuwa kayuun murahun wa idha halodoun logorun wa idha nijihun seregun wa sorauhu idha dibedol fahuwa raketun. Daya ya ayah santri di dia penyiannya jangan bahasa Arab gitulah ulah eleh jangan santri mah daripada eleh jangan kajun paeh sih bener itu. Hidup santri, hidup santri, hidup santri, hidup santri tuh daripada eleh kajen pae santri mah mau
wae dor pan santri boga mitoha ajengan aya nu dikobong ditalar dengan anu laluhur we kitabna teh alfiyah haditunya jeung sajabana mantek bayan bade nu ditalar der teh mukim kunut teu katalar kunut poho santri nu tadi mohon baca basmillahna pasohah beres santri ngeunahon cek santri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ai di tukang mitoha teh geus kolot. Untuk geus beak nemalan. Amin. Mitoha batuk langsung maca surat dah yang kapake atuh santri Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الله أكبر Sami Allah pas dek ngangkatkeun kunut poho Allah syatihlok aing kunut ya ingat mitoha teh nu di tukang ngaranna teh Pamidin punten aya dia Pamidin aya mitoha awewe ngaranna Pio aya teu Pio pamajikanana teh ngaranna teh Elong aya teh Elong aya dibawa tah ku singinantu angkatkeun leungeun Amidin Alom mitoha di tukang rek kaminan jang ngaranna geulak amin kan sunat da santri mah nyaho pasunatan innallaha yuhibbul witra Allah mah mika cinta anu ganjil-ganjil 3 kali dibaca amidin aiyom alom aman amidin aiyom alom aman hayang kunut nazilah ditangkupkeun tanggupkeun tiriling ka paricingan torolong ka pamohonan mangih kadal maut aman Allahu akbar langsung at-tahiyat beres tasyahud akhir assalamualaikum assalamualaikum kakarak rek wirid ba'da sholat astagfirullah ditepakkan ke nah cina apa maka kana saumur jumlah nuhun hulu masanten ka Bandung masanten ka Jakarta masanten ka dieu ka Banten abah kakana eta manggih kunut jeung ngaran abah di babawa eta santri cek santri nemalna pede bah cek dina kitab Mujarobat Dairobi karangan Al-Imam Ad-Dairobi anyir nuka 2 tina kitab Khazinatul Asrar karangan Syekh An-Nazili lamun doa hayang diijabah maka kudu disebutkeun ngaranna oh gitu mohon mbak kudu kitu nah ning cenah eta aya tiriling ka paricingan terelong ka pamadolan mangih kadal maot pak tungtung jalan mah eueuh deui nya eta ka tempat pamodolan ka tempat
tempat pangisingan. Nah eta mangih kadal mot siloka Pak, silip sendiri siloka. Nu ngaran siloka atuh cek bahasa baheula mah mengandung filosofi Pak. Hirup jelema mah akhirna kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un dina Al-Ankabut 57 Pak. Bener abah teh salah milih minantu teh. Tuh cenah sawah-sawah cenah gitu 80 patok jang ujang tuh hasil nipu mitoha beunang. Alhamdulillah. Sok jang para laki dah. Aman. Lamun ujang kita hadiah can katalar babari angkatkeun leungeun para karuhun sadayana ridho terido Al-Fatihah itu beberes. Ngas balikan deh dina kitab Nikmatul Kubro karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ternyata bos begitu pantokna geus dibukakeun ieu raraik Nabi nolol dina lawang pantok kakarak ieu nah hungkul pas dibukakeun wayadou nyaangan tina pamenteuk raraik Kangjeng Nabi jadi cahaya nu eta cahaya teh nyaangan ka sakabeh penjuru-penjuru ploksok-ploksok nu aya di eta imah tuk cahaya Nabi sehingga pawasantul ibrotah saur Sayyidah Aisyah kami mendakan kana eta jarum geus kitu naros ya Habiballah ya Rasulullah naam tuh bojo anu geulis mah nu salehah nyebatkeun kacaroge teh tara nyebat ngaran gelarna we ya Habiballah ya Habiballah tuh ari ece kumaha bapak dia sebut ngaranna ya mah gelarna Sayyidah Aisyah nyebut gelarna ya Habiballah ya Rasulullah lamun urang boga salakina RT sebut gelarna bener teh lamun boga kades ya kades ya lamun ajengan ya Ustad deuh pantas angtum lana salapun wa na insyaallah taala bikum lahikun can bae aing teh cenah langsung pawazatul ibrah tak kami mendakankan eta jarum naro Sayyidah Aisyah ya Habiballah apakah akan ada umatmu kelak di akhirat yang tidak bisa melihat wajahmu yang indah ini naam naam Aisyah naam bahkan ditambahan kata Ibnu Hajar Al-Haytami disebut na oge yo ya waila kacilakaan bakal datang ke manusia ke jelema anu engke di akhirat teh moal menang tiket ningali rarai ningali wajah kami di poe kiamat saha ya Rasulullah al-bakhil Aisyah al-bakhil wa manil bakhil ya Habib siapakah orang yang koret saha nu koret teh alladzi dzukirtu indahu falam yusolli alayya di mana disebutkeun ngaran kami iloh maca sallallahu alaihi wasallam matak ti ayeuna di mana ngadenge urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad urang diteruskan sallallahu alaihi wasallam siap tuh lanjutkeun beres ban menang sakitu tah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami Al-Ittihad memperkuat merawat tradisi akan diselenggarakan Jumat 28 Agustus 2025 genep Rabiul Awal 1447 Hijriah mulai jam 19 halangan sone tuh nya kori geus datang geus itu tuh uing keur kitu panjali eta keur kenyom paingan canggel beuheung ieu alhamdulillah
lillah. Tah dia judulna teh tah memperkuat ukhuwah, merawat tradisi. Betul? Saya memperkuat wah merawat tradis iya teh nyata keur nyaritakeun surah wal asri eta teh surat kasabaraha cenah cung nu bisa 100.000 surat kasabaraha cung buru-buru 30 pan 114 surat wal asri teh eta teh surat kasabaraha neng tah sebelah dia taneh kudu cung atuh kapiheulaan kuing 100 tilu gitu neng wal asr innal lafi illal ladzina wa amilus kade ulah palahum ajrun ghairu mamnun sabab surat eta hampir pabelit jeung surah watini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radadnahu asfalasa illal ladina amanu wa amilus sholihat kade eta kana watawasaw bil haqi berhati-hati nyah jadi imam teh kudu selektif urang teh hiji imam kudu geus biasa kudu profesional malah cek nabi lamun jadi imam mah sapoe minimal surat udah dibaca teh 10 kali kudu dideres betul bisa salah gitu wairil maghdubi alaihim waliyadin Allah tina Fatihah kana waliyadin gitu tina lakum dinukum waladhdallin jadi tibalik jadi kudu profesional. Nah, ieu watawasaw bil haqi watawasaw bis sabri. Napa? Karena Allah menggunakan huruf qasam wal asri demi waktu asar. Buka weh asbabul nuzulna eta ayat dina kitab Lubabun Nukul fi asbabin nuzul karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskeun asbabun nuzul surat tersebut eta teh baheula urang Arab jamaah manusia tiap waktu asar sok ngariung ngarumpi bahasana kieu euy urang mah poe ayeuna teh duh tilok teh apes waktu asar teh wayahna we ulah dipake euy waktu asar mata kitu baheula teh para romong teu para rubuh nepi ka ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah sehingga lungsurlah turunlah eta ayat wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw tugas manusia mah silih asah silih asih silih asuh silih tulungan silih talangan dina raraga ngawangun ukhuwah Islamiyah sinareng ukhuwah insaniyah jeung insya Allah gitu sakali deui urang teh kudu silih asa silih asih silih asuh silih tulungan silih talangan dina raraga ngabangun ukhuwah Islamiyah jeung ukhuwah insaniyah insyaallah di kebakat panu sok soledatnya malum kulu bani Adam koto sok bani Adam ada loba kaluluputan Pak sok urang buka urang teh muludan alhamdulillah ieu teh berhubung waktu Pak mulut teh tina milan lamun imam milang kala berhubungan jeung waktu-waktu keneh Pak mohon jadi waktu dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabentuk ieu teh sing jadi ciri sing jadi asar urang sadayana urang babarengan yeuh kabeh sing bisa kacontohan jeung sing bisa metik manfaat disebutkeun hikmah. Naon ngaran hikmah? Al maslahatul murakkabatu minal fi'li haitsu hiya natijatuhu wa faidatuhu. Jadi aya asar ladang buah hiji beres muludan teh urang teh minimal dikurangan lamun dina teh bener teh minimal da dipaksa sakaligus mah wah hese nah sabab komo geus kena ku watak ma al watak layu tak walau kana bil utak-utak jadi watak mah hese geus ngaran watak hese walau kana bil utak-utak sok sanajan di utak-utak sok kurang buka tah
hiji ya syarat ya di ngarannan kidalang ya urang buka tina kakawen naon kakawen teh tina kowiun tina kowi kudu kuat heula kudu kuat hate lamun saur Imam Ibnu Athaillah mah Pak dina Iqadul Himam sarahna Al-Hikam dijelaskeun hiji urang kudu aya tawajuh naon tawajuh teh bermuwajah heula jeung nu nyiptakeun urang jeung nu ngalempangkeun urang jeung nu ngiceukeun urang jeung nu mere napas ka urang jeung nu mere sagalana tawajuh heula kaduana urang teh dilan ngarasahina heula di hadapan Maha Kawasa Gusti abdi mah makhluk leuleus Gusti abdi mah makhluk lemah Gusti abdi mah makhluk anu loba kasalahan Gusti abdi mah rumasa hese nangkepna mugi Gusti maparinan ka abdi ngagampangkeun diuk abdi ngaji dieu teh kudu nepi ka beres amin ya Allah ya Rabbal ta eta kadua wa pirogol qalbi kade kudu ngosongkeun hate naon ngosongkeun hati urang ngosongkeun kosongkeun deh sagalana lintang ti kugrakna urang aya di dieu alhamdulillah tah ieu we dibuka we ku kakawen Sukabumi samya resmi ninggal ruas euy ngabledug di tukang sami pingahipun galih opiak wising longkang sagat wising longkang lanri genting sagat pramodito genting sagat prabowo ingkang wayangan enggeh saur nira dan anak panjang seneng truk tuk 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 sama aja truk tuk 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 tan gitu nah kau saur nira wah can konek ya saur nira dan anak panjang seneng ya seneng sabra oninga ya saur niratan anak panjang seneng ya sinengeh sabda oninga ulun layu alat teki walapati dening asih ya dening asih ora katara eta creng kakarak we ku jamaah teh ditemalan diteruskeun rempuk jungkung sauyunan da cari icing kieu kabeh siap ya tadi alokan sok sekali deui ulun layu alat teu walapah dening asih ya dening asih ora ketara
rempung jungkung sauyunan gotong royong babarengan hirup watawasobil haki watawasobil sobil geus beunang uhwah insaniyah geus beunang tuh uhwahna rempung jungkung ieu teh hasil babarengan kabeh nepi ka ngawujud mulai kieu betul hasil ieu teh nu tanaga nu pikiran nu ududna nu caina nu kopina nu uitna nu malah cenah hayo wae kikituan ye nyaah duit ngan siap-siap we di mana tengah dukung kana kaalusan mah siap-siap arba'atun la sa'ada tapihim dina 4 golongan anu moal dibere kebahagiaan kudu makawasa di antarana manis ta'ana bihi ingsanum bi khairin palayuinu di mana jelema dipenta tulung karena kehalusan tenulungan siap-siap we hirupna bakal netes semplek nincak semplak kereut pakeun tung saat bandahar isuk teh sore baju jile saat mandi duh naudu billah cuma naudu billah pupu cening ati kembang soja mustika ama tipaurang ya baksa taman mulia taman alaki Ahmad Lutfi Asyaron ya papayo nun calik nampis mah pangabaktos kaunjung panjenengan aya pikir saeunaon ingal gihging sia kasih tembalan kaula mangga bilih aing diajeng-ajeng buhut karena saat ini sawatara di waktos apa tinam bimikul diutus kembanam babi tugas isaha dikeresana para panitia di orang naon di orang misalnya ngeces ngeplehkeun ngaguliah kampakeun lerasan naon tuh lerasan di paling pangtar jong nangtung kasih nangtung bismillahirrahmanirrahim nyangakeun semah pangabaktos nu mangga ieu teh manawi ieu teh surat teh can bijil-bijil biasana mah biasana pamitos kaluarga teh sok tos aya di hareup teh cai kopi-kopi wae mah kedai pan aya ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana cara di ditu ulah dibawa ka cara di dieu sabab cara di dieu mah cukup ku air alam saja kunaon Kakang Prabu mejeng aya ngadegengan coba sakali deui kunaon can ngopi ya wios nu aya aing jadi kieu ieu teh asa tepati bentesnya coba kurang teruskan lah kurang ngobrol lah nya ieu ngayaki kieu anteh ieu teh hak layak munasab lai pan yang bagi kalimat naumi dina kitab kan sunnajah yang bagi maka wajib yoheker umat-umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dongkap teh kade kedah ngamulyakeun naon sababna tuh tingali Ali Imran ayat 164 dina surah Ali Imran geus dijelaskeun ayatna nyata jelas bismillahirrahmanirrahim yuh nu ngajawabna saurang euy kompakan tuh sok atuh pedah teu geunaheun meureun nya aya tadi mah kori geunaheun nya ayo wing mah henteu siapa tuh orang panggil heula sorana najan geus balik ke urang betot teh sorana nu jauh geura cunuk dua ngagera datang geura mancing geura gasuk
kopi hadirkeun. Lain salah dek amat sora maksud salah sorana tamut heula ku kaula getih patepung jeung getih daging patepung jeung daging urat patepung jeung urat tulang patepung jeung tulang sir cipta rasa hadir nah eho di dieu tah eho nah masih asup ya sarana Cici aduh apaan kori gelila lek on deman geus bae kotana pananginyeum di masyarakat tuh Pak geunaheun Pak tak eta sora itu muamar namun Haji Mukmin tak kieu beda gede sorana Bismillahirrahmanirrahim laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati gitu ke tak kori mah bisaan kepe hayang leutik jauhkeun mikna kitu kan nya la ikakana sa'yuhum mashkura kitu mikna
Ya genah di gitu-gitu mah. Dan nu genah mah di gitu-gitu mah. So, da dijicingkeun mati lo prasa. Oh, jicingkeun kitu diteger. Moal kan jicing ibu-ibu sok ngebayangkeun nu di imah ibu mah. Ya geura orang buka. Sim kuring ge euceuk, nya euceuk, mentak tadi ge saur nira. Ya tan anak panjang sinenge ya sinenge sabda unding tuh ulun layu ala teki wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara jadi cek Al-Quran dina surah Ali Imran ayat 164 jawaban ieu kabeh mana laqad manallahu 'alal mu'minina il ba'atsa fihim rasulam min anfusihim walamuhu jawab qasam mahdhuf dina kitab Tafsirul Bayan jilid kedua dicarioskeun dicaritakeun lapad walamuhu laqad mana itu adalah jawab qasam mahdhuf wa takdiruhu ay wallahi laqad an'amal nyata Allah geus maparinkeun hiji nikmat keur saha ala man amana mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jadi kanikmatan ayatna nabi diutus kamu bumi teh hiji kanikmatan nu luar biasa nu geud nu ag nu mul buka tafsiran lebih panjang dari kitab Nikmatul Kubro masih Saur Ibnu Hajar Al-Hitami fa inna nikmata ala ummati bi irsali sallallahu alaihi wasallam aqdamu min nikmati alaihim bi ijadi samai wal arwal laili wan nahar wasyamsi wal qamar waryah wan nabat wa ghairu dalik lungsurna lahirna ayana Kangjeng Nabi kade ye leuwih mulia leuwih badag leuwih aqdam leuwih tinggi tung bi jadi sama batan diayakeun kana langit urang indah teu ningali langit indah tidak indah sok make surah Semar atuh sorana urang pindahkeun surah Semar di dieu tah pindahkeun aduh aya anak nun amuing aduh juragan anu aya anak uluh cu aya anak aya atuh kitu jadi cing bae sok lempang atuh Semar ta lempang Semar yeuh lempang Semar teh nu hiji leungeun kencak ka tukang nu hiji kaluhur ngacir kieu lempangna rada bongkok bari kieu tah Semar teh nya tah lempang ieu Semar yeuh ret kakatuhu tilu lengkah Semar sok ngareret urang ge salat pan kakatuhu lah uluk salam nu wajib ka hiji ka mana kakatuh assalamualaikum Semar nah di mana ngaranna ai Semar teh ngaran teh Sang Hyang Ismaya ari ngaran Ismun teh ari Maya teh cahaya jadi ngaran cahaya Pak jadi Sang Hyang Ismaya nu gumelar di dieu aya kuncung 88 eta teh nu keur ngamalkeun nyaeta Rahman Rahim Al Malik Al Qudus Al Jabbar tuh ayana teh di saha di Semar ya di sifat nu maha sagalana teh tah dipake ku saha disemarkeun matak disamarkeun kalimatna ge ngagidigna Semar aduh aya anak nun gedig deui aduh aya anak nun araraya aduh amuing cu juragan anom aya pikir saeunaon ieu teh linggih sir uang ka dieu uluh cu mana ya teh nun kopi teh tuh acan dongkap
Kun wae kun wae tenang dakwah maka dia nagali tentang ngopinya sabab cek MC mangga waktu dan hormat kami persilakan untuk ngebacot. Jadi uang mah kita nyampaikan baik mangga atuh gerak urang buka ieu geuning lahirna anu maha kawasa ditinggalikeun dina albar jadi geus dijelaskeun anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Nabi cahaya anu di atas cahaya, Nabi nu atas cahaya. Pas begitu gubrag lahirna ka dunya ge wa wulida sallallahu alaihi wasallam nati pamaktuna maktu asurati biadil qudratil ilahiyah. Nabi mah pas lahir ka dunya ge ye geus meunang nyengitan, geus meunang nyipatan, geus meunang nyepitan. Eta indahna eta indahna Nabi. So kurang bandingkeun heula ulah waka ujug-ujug kana akhlak prilakuna pas waktu lahir we heula beda jeung urang-urang mah pas begitu lahir teh pan sagala digemol. Bener urang mah sagala dibau bari kadang-kadang urang mah sok kariweuhkeun keneh tatangga salaki keur sare ngeunah-ngeunah akang gudang aya naon geulis ieu karasa beuteuh rek naon ngalahirkeun rupina teh malah memeh nang memeh ngalahirkeun ih keur nyiram apal nyiram di dieu naon ari keur nyiram teh oh nyiram keur nyiram da lainnya bawar lahir oh ngidam keur ngidam aja teh wayahna ieu mah bawaan si utun wayahna ieu mah hayang mawa buah nu Pak RT eta anak di jero beuteung keneh ya geus diajarkeun kita mau sedangkan dina kitab Budurus Saadah kade nu ngaranna tarbiyah teh qoblal wiladah ingdal wiladah ba'dal wiladah eta pendidikan kerja jadi anak begitu diajar jero beuteung teh kudu geus dididik tah kudu alus di jero keneh di jero beuteung geus lahir bahasana deur teh kalahirkeun akang wayna hayu dur salaki anyar boga budak langsung nyetater motor ninja lamun di jalan itu papan alus duar teh geunah batak gasna teh aya tikungan datang ka dinya jalan eta genah teh mahal teh alus teh kadang lamun jalan nama tak pantas is not degan but the man behind degan is not the singer but the man behind the song sorak kenal pot nu mahal hayang alus teh jeung berikut jalan kudu alus Bapak Nabi diutuskan ke dunia teh mana eta teh mutobikotul khobar 5 fil waqi'i wa nafsil amri ucapan Nabi sesuai jeung kelakuanana tuh disebut mutobikoh teh nyaruaan teu nyulayaan matak dina segeuninganan al alim lam ya'mal bi ilmihi fa iblisu sawa wa sultan lam ya'dil bi sultanihi wa fir'aunu sawa seorang alim lamun kudu caritaana ngaler ngader tapi teu amal kana ilmuna maka siap-siap jeung iblis teh bakal babarengan wa sultanu hiji pamarentah lam ya'dil bi sultani teu adil kana ka pamerintahanana maka wa fir'aunu sawa jeung fir'aun teh CS
nu beunghar teu nyantuni yatim piatu aya yatim piatu boga hartana kade wa qarunu sawa jeung qarun bakal babarangan nganu paling ripuh nu nomor kaopat wal fuqara jelema fakir teu sabar kana kapakiranana maka disarwakeun ge wal kalbus sawa jeung gogog disarwakeunana naudzu mata pantas jelema nu sok ngagugug kana milik rezeki batur nu sok kadongdolekan kana rezeki milik batur eta teh ceples belenyen blek belek teu beda jauh jeung anjing naudzu nyata pan lahir nabi tanpa kotor lahir nabi gubrag langsung sujud ge sujud langsung ngangkatkeun pandangan anak menurut riwayat ngangkatkeun pandangan kaluhur munajah kanu maha kawasa paingan cek nabi ibtahu ala sobiyatikum awala kalimatim bila ilaha illallah li annahu amanatun indahu mata kurang di mana ngobrol jeung orok kade awal permulaan perkataan orang kudu lapad la ilaha illallah iya urang teh mata ari orok sok laleweh di dia sok carerik kade la tadribu auladakum fil mahdi ala bukaihim fa inna buka asobihi fil mahdi arba'ata asyurin syahadatu alla ilaha illallah wa arba'ata asyurin al istighfaru li walidayhi wa arba'ata asyurin as-salatu ala nabiyikum tuh pan budak cerik di urang masuk dituding-tuding ka karuhuna majar teh cenah budak leweh cenah Pak wah cenah di deuketan akina yeuh kira-kira lamun keur aya keneh akina lamun incuna ceurik dibere jajan apa dicarekan dibere jajan orok mata rupa-rupa bayi teh ceurikna teh kieu dah tuh oroknya sorana kana itu di dia pan aya sorana teh cuwer nya tarik sorana teh leweh ya aya deui orok teh lewehna teh ngan sakieu ngeuseun batak teu aneh baheula mah lamun ngasuh orok pasti bahasana hao oh akur geuning bapak-bapak sok ngasuh orok kumaha Pak sok dia hao-hak mah sarua hao hakeng ajaran geura ibu salakina ayeuna bapak hao eta teh kalimat di dituna teh hao hakeng teh Allah agung matak baheula ketika keur aya di ayunan orok teh sok dipangmacakeun la ilaha illallah sok jah musikan la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Talim lakon abada wa matasa'abat lan fi mada zamani la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihayu budak lewe najan hideung tilok digoreng-goreng bari dipangku tina tep datina tep tigelis datigelis budak taha terweki cek bapana ujang ngawiwisan ujang nyehceran boba ajaran inungna ku bapak pangku
ditimbang ti gelis cer teh kieu kabayang ku bapak kieu cek bapak teh bau badot keur orok di ayun orok. Oh ternyata orok teh 4 bulan lewehna eta orok keur syahadatu alla ilaha illallah keur maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah matak denge suara orok lewehna kira isukan pasti ala lapang teh aya deui orokna teh leweh 4 bulan dina 4 bulan eta orok leweh na keur naon keur as-shalatu ala nabiyikum keur maca shalawat ka nabina keur maca shalawat ka nabi. Nah sabab menurut ulama ahli hukama pilarina tanbihul gofilin karangan Abu Lais Asamarkan atanapi Asamarkan di arba'atun la sa'adata fihim 4 golongan nu bakal dicabut ku Allah kabahagiaanna di alam dunia nu kahijina allazi yabkhuluna bis sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam nu koret maca sholawat jeung salam ka nabi siap-siap dicabut kabahagiaanna. Nah udu matak lobakeun sholawat jeung sholawat jeung salam minimal sapoe teh atuh urang teh 100.000 weh. Insyaallah di mana urang sholawat bisa niiskeun cai anu keur panas syaratna baca sholawat 1000 balik tiis cai panas ieu tiis ya dalila mereka oh paingan atuh ja urang teh geuning dirungrugu kabingung dorong susah mohon tayeu di antarana urang teh koret maca shalawat jeung salam ka nabi sedengkeun ai nabi nu yakin bakal nyapatan di poe kiamah yakin bakal nulungan di poe kiamah yakin bakal ngagupai di poe kiamah sabab cek nabi syafaati yaumal kiamah min ahlil kabair syafaat kami pertolongan kami di poe kiamah min ahlil kabair keur jelema nu loba dosa mata isukan di mana ditanya keur naon muludan rumah sa urang mah loba dos rumah sa urang mah gede dosa sesuai cek hadisna yasfa'u yaumal kiamah nu bakal nyapaatan di poe kiamat teh 3 golongan mana al ambiya'u pirang-pirang golongan para nabi mana di summal ulama pirang-pirang ulama mana di summal syuhada para mati syahid urang hoyong ganjaran mati syahid hayang urang mati syahid ganjaran hayang buka dina Nasoihul Ibad karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani dijelaskan man qala fi kulli yaumin 25 marratan Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti sok baca 1 2 3 barik lana rojak tanah tak eta ge teu salah ngan doanya tuh temah Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti. Oh ya Allah barokahkeun abdi waktu sakarat abdi Gusti barokahkeun ieu kaula waktu sakarat ieu kaula barokah sakarat rupa-rupa keur waktu sakarat rupa-rupa hayang dibarokahkeun ari barokah keur sakarat ziyadatu fil khair tambah-tambah kealusan maka di mana urang keur sakarat kadenge la ilaha illallah diceritakan ku tatangga kang si mah eta pas waktu sakaratna menikah pasohah bahasana ngucapkeun la ilaha illallah ayeuna bakal marawat kabeh marawat kabeh oge kulo nafsing daikotul summa ilaina turja'un balik kabeh oge ka Allah
nu asal ti Allah balik ka Allah, nu asal ti taneuh bakal balik ka taneuh. Maka diceraskeun geuningan dina kitab Al-Hawilil Fatawi jilid kadua dijelaskeun ieu nu ngaran jasad teh bakal ngomong ka cekruh teh, ya jasadil fakir, he jasad nu fakir, baheula mah di dunia maneh teh dielus-elus dialus-alus mani ge rupa-rupa sabuna, make lipstick boy, make lucek, sampo lagi make celear, malah aya deui sabun lagi make sabun Suzuki, aya sabun Suzuki, oh Shinsui, make sabun Shinsui di dunia mah. Nah geus waktu sakarat mah Gusti jadi makanan cacing tanah, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Nanaona pamajikan kurlewe diantar digotong kana pasaran, tetangga milu nyolatan, anak istri nyaleng cerikan, langsa mamah sorangan gobraga ditu dagoan saha can beres kahirupan urang bakal aprok di mana engke di akhirat nungguan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ieu nu hadir kabeh disaksian bakal aya catetan, bakal cek Imam Jalaluddin Asyuyuti ma mim baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaika ala ahli dzalikal makan wa ala ahli dzalikal bait wa amma humullahu birrahmati waridwan. Ya ieu lingkungan ieu kabeh dipager ku jutaan malaikat, kabeh engke bakal boga videona. Oh cenah kunaon cenah Gusti abdi mending sapotong ayana ge balik maneh mah cenah can anggeus ngaji can anggeus ngaji balik oke ya bakal disiapkeun ya di ditu ilah hafatil malik matak nu tarik sholawatna nu tarik sorakna nu lila nepi ka beres di ngajina, maka engkau bakal siap bakal digero cek Nabi kadio tali gerendeng lumpat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Sabab kadalangsaan ke bakal karasa kusaha tuh Sang Hyang Rancasan alias nyaeta dasa muka rahwana ngajerit manehna di tempat naon ya kaula, di mana ya kaula, kula keeng itu langit asa ngahanapan ya dunia asa ngaletikan tina caang jadi poek, tina rame jadi jempling kula keeng, tina tiis jadi panas, tina panas jadi tiis kula keeng. Kamana batur kula, harta kula, tanaga kula, dulur kula, baraya kula, harta kula, jabatan kamararana kula bejaan kula hayang balik deui, hayang tobat. Kieu karasana geuning geus aya di alam kubur mah kula teh kieu karasana matak lamun baheula kula ngadengekeun matak dijelaskeun dina surah Al-Mulk wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lamun kaula meureunana ngaji nepi ka beres teh kaula ayeuna moal aya nepi ka di neraka sa'ir. Kade ulah lulucon ieu teh aya neraka teh lulucon teh Pak, ari maot teh lulucon henteu ulah lulucon urang engke mah bakal karasa eta nu ngaranna rahwana ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat balikeun deui kula ka dunya balikeun deui. Buka Al-Munafiqun suratna fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Gusti balikeun deui kami ka dunya sakedeung we Gusti. Lamun aya pangajian kula mah moal wakaeureun, lamun aya nu sedekah kula mah bakal panggedena, lamun aya santunan yatim piatu kula mah bakal panggedena. Sabab ieu kaula geuning karasa nu mau jadi ngarungrung ka bingung ngarungrang ka susah, nu ngaringkuk teh di alam kubur teh geuning kieu karasana. Ieu raya keneh teh geus menang 2 jam ya kikieuan teh 2 jam alhamdulillah ya sang hyang rancasa teh ngajrit maratan langit ngocapan kahanyak al bakal kapangi, kahanyak al bakal kapangi mata yuk ayeuna urang manfaatkeun meungpeung aya kadeh waktu ku Allah sabab dijelaskeun dina kitab Misbahul Ulam hukukum fil awqati yumkinu qada'uha wa hukukul awqati la yumkinu qada'uha. Sabab waktu moal bisa dikodoan aya waktu nu bisa dikodoan kade waktuna nu hese nu mahal. Betul Wating urang mulut hareup mah moal aprok deui matak Abdullah bin Umar berpesan ka Mujahid, hei Mujahid, di mana maneh keur aya malam ayeuna kade ulah unggut kalindungan ulah gedag kaanginan kade kudu tetep rengkanak nyerak ngelak nyakal pageuh ulah ngejat najan salengkah ulah mundur najan sasiku cicing sing kuat matak tadi sing aya tawajuh heula urang teh pan MUU tadi teh jeung Allah bismillahirrahmanirrahim. Gusti abdi rek tolab ilmu ayeuna abdi mah rek hujan rek panas rek peuting rek jam sabaraha bae kula mah moal waka balik lamun can ditutup ku MC moal waka balik tah urang teh geuninganan geus kianat dina waktu hianat dina waktu moal nungtut ka urang waktu samenit sadetik sajam saminggu sabulan sataun nungtut dipake naon waktu teh ku urang patak ieu muga-muga sing jadi dihapura dosa amin. Muga-muga urang teh sing diampura dosa amin. Muga-muga urang sing diampura dosa amin. Harapan gede urang sareng kenging panggero ti mana ti para nabi ti para ulama ti para syuhada amin. Ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal buka tugas urang yang bagi wajib ke urang yuk malah urang teh kudu dirutinkeun kade ya dimana dongkap kana Rabiul Awal urang sana hiji kedah loba sedekah teu boga sedekah ku harta sedekah ku jiwa jeung raga teu boga jiwa jeung raga aya ibu bapak boga jiwa boga raga kunaon atuh urang teh boga budi pekerti seuri we ka batur aya jelema liwat saurang 10 urang nyebutna gelo cenah dunya mentak seung kade sabab ayeuna teh loba jelema gil kade nu gila teh kade lain nu teu di baju di jalan sare di mana wae lain eta mah teu cager pikiranna nu gila mah jelema dibere waktu senggang waktu kita ngaji teu init ke pengajian ta eta nu gila harta akibat mah na usaha poho cilok ibadah kan makawasa naudzubillah summa naudzubillah mata ieu momen malam ayeuna urang hadir di lemurna melaan capek ditahan tunuh ditahan lapar ditahan canggol ditahan boga waktu wayah kieu di imah teh ditinggalkeun ieu kabeh bakal jadi amal engke catatan di poe kiamat apa udah teh ngomong naon kudu ulang-ulangan mata ieu jauh jadi itu kali teh ngilu muludan teh ka dieu mah alhamdulillah
datang ada teh ngilu-ngiludan matak di panjang jalan teh cete ieu mayar pajak abdi mah ngalingkah kana jalan ulama cete mayar pajak teh sholawat di jalan sholawat teh sallallahu ala Muhammad gejrug inallahi sallallahu ala Muhammad gejrug inallahi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad gejrug astagfirullahaladzim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad gejrug lillah alhamdulillah berkah mana deh tugas urang tugas nadina muludan mah mikeun kadaharan alhamdulillah tuh kabeh geus marawa kadaharan sama udah lalahar tuh geus jan geus dilahar geus kadenya sampahna bawa ka imah udah kan kade ulah ku kulutusna cenah ninganan ieu ku kami mah cenah kabagian nog ge sapasi aya di dieu golonongan nogna aya opat atawa opatnya sabungkus opat nogna sok karunya pan eta nog ceurik pamajikanna ngilu muludan salakina ngadaguan di imah datang sa pamajikanna assalamualaikum waalaikumsalam geulis akang kita tadi ngadaguan salira nah kunaon muru-muru akang teh hayang eta hayang ladang ti muludan dibawa dibuka geuning bungkusna baru kaing hayo akang geura tuang hayo tuh akang geura dahar akang kunaon sedih gelis akang mah ieu kabayang nog jejeritan disiksik nog hiji atuh disiksik jadi genep kang kabayang mata engke mah boga nog bawa muludan boga doma bawa mulut dan boga pare bawa mulut boga buah bawa mulut dan sabab nu tadi jawabanna fa inna nikmata ala ummati bi irsali sallallahu alaihi wasallam a'dhamu min nikmati alaihim bi ijadi sama'i wal ard moal bisa melak cau moal bisa melak kalapa moal bisa melak mangu moal bisa melak buah lamun dunyana taneuna eueuh kumaha atuh urang ngabuktikeun kamuliaanna aya taneuh mulia keneh aya nabi batan taneuh memeh nanawan urang uluk salaman assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Habiballah di mana urang uluk salam ka nabi kangjeng nabi ngajawab lir ibarat jelema anu diuluk salaman langsung ngajawab kontan Pak matak cauna teh nganuhunkeun ceuk cau nuhun kami marek alus ceuk cau moal tungro kami mah moal tutung di jero rek alus we sabab ridho kami dipelaku si ieu sabab si ieu mah amit-amit heula kana nyieun kami jeung nu ngasbabkeun aya kami jeung jagatna tuh deur nyarawah di aya nyawah deur teh asup ka sawah sok aya keong di dieu aya keuyeuk uluk salaman taneuna assalamualaikum ya taneuh assalamualaikum ya Rasulullah bismillahirrahmanirrahim asup baca sholawat cek itu teh cek keuyeuk jeung cek keong hei para keuyeuk wayahna ayeuna mah euy ulah ngaruksak galang si ieu sabab si maca sholawat urang pindah we kana tara maca sholawat jeung beurit-beuritna pindah we matak beak itu teh ku beurit oh datana atuh matak pantas urang mah geuning melak cabe pak pahili ejeung kol pahili nah kunaon oh pan kudu lagi nomor ongkol mah engkol nah iya jadi cabe nomor ongkol oh meureunnan atuh dah urang na sok tara amit-amit heula sok tara widi sok tara nganuhunkeun baca sholawat tawakal ka Allah baca inget ayana ieu taneuh teh asbabna ieu ayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya buru baca sholawat rek nyieun budak maca sholawat ngantong tarik teuing sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ih ngeunah alhamdulillah fa inna nikmata ala ummati bi irsali sallallahu alaihi wasallam mana deui di antara kanikmatan anu dipaparinkeun ku Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia di antarana wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitab nyampikeun ayat-ayat Al-Qur'an mana deui wal hikmata sunnah matak migawe sunnah moal disiksa ngan bakal hese menang syafaat naudzu
billah matak sunnah ku urang pidamel ku urang pigawe ku urang laksanakeun sangkan engke menang panggerok panggupay tinu maha kawasa nyaeta nu dikawasakeun ka baginda Rasul melalui syafaatna amin ya rabbal alamin. Ya jamaah sadayana nu bade arwih sing salalamat sing sararehat yuk baca salawat siap, yuk baca salawat siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami semua ya Allah. Ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami semua ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya rijalal ghaib, ajibuna wa amiduna fi qada'i hajatina. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal ilham. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal ilham. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal ilham. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Lutfi Asyrani atas apa yang telah disampaikan tadi. Kita semua mendapatkan pencerahan, rahmat hidayah serta amal baik yang melimpah bagi mubalik, dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara demi acara